Ragi sebelah di Banjar diromakan doang mama diromakan tuan mama pemuki gusti ngaganjar nyalamotkeun sadayana jika bobotoh ngadu domanya percis tete kitu apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu rame di Unpad ngayakeun kontes domba isu anjing ulah baktos teh Jatinangor Jatina eta papat tahun bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus eta teh sok adukeun jeung uing adukeun jeung nudinya Bapak Alit Polda aya kagungan domba ayeuna yuk urang adukeun jeung bedog uing Parosadi Pak di Polda api alah Pak Haji Ota aya Pak Haji Ota Pak Haji Acun urang Sukabumi Haji Ota aya Haji Ota Pak Haji Acun Haji Ajun Haji Lukman heuh sok Haji Wungku dararatang ka dieu dararatang para haji di Jakarta ge aya Atoto Jabar kumplit Atoto Jabar terus buku Aki Umar Anang Soekarno Hatta ge aya buku Anna kumaha payungan sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan kaedaan go ais out go kita bareng lain-lain Bagda diri Pak Guru Lukman Bagda dengan di Bageran pakai jang babaturan Jang Kamal masing larkawana kumaha mama Tobian panyerewedan Tobikan panyerewedan punten nun ngomong salah genengan silih wow kumaha Jang Teguh make ilmu di pangeran salajengna Pak Ulis Mimi bang sanurek ngarekan kumaha Muhammad Saifudin bang hewan di bangsa sorangan hewan di bangsa sorangan lain naonan aya di mana bang hey kakak palintangan papalengan pangalusna aya kode topeng sana candi kantun ngaran gatayan ayana jaga gunung sok aya nyaho datarna sok aya nu gunung atoto Jabar sok aya nyaho asalna ieu ai maneh kunaon gara began masuk ke suruh aral aing mah ya arah naon ke arah baheulana aing teh ditawajuhan minang jadi aral kunaon eueuh acara kesurupan job Aki Amir
aya di mana ya bikin sirah Cihare obat kabel di pikiran Cihare coba Bahadi dadang naser si aya di mana naon maneh tulat tepelas lat lu Naon teh ngomong. naon telat lepet lepet lele Lain teh naon teh teh diomongkeun eta teh. Grup kudu aya juru basana sia teh. abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil oh gitu lil tuh lil teh bener Lihat teh bener gitu lil teh bahasa Belgia. oh dah inget teu ngarti atuh tuli patata silatiu naon cenah kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh oh benernya lil Lihat teh heueuh. oh atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu tuli tatata sileta pelata telepet tekan lalit tuli teh pelakala sitra patek tetep latih panjang teuing goblok atuh kumaha ngartikeunana mending pindah ka Arca Manik we latih salah palat lieu pelat naon cenah abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun nya bener oh lain tulata pala salata laki pala tala tidak lewat pala tolo deh ampun aing naon cenah kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid urang Lain. naon atuh naon cenah kujang teh tolewa balik atuh sia teh sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu eta geuning becus goblok ngalieureun batur sia teh nipu Eta gini bisa beri lagi atuh. Abak gitu. urang ini hayu naon Tenyo atuh naon kuburan Sajodoh nyalanya. naon di pager Balik deh atuh. Duaan we kemana-mana teh. naon Pamardiano Tenyo sia sokayang yang uluh walungan Balik deh atuh suka Kang ke. Berli naon Naon ngaleret ka handap. tai muning si belegung Mun urang mah jalan. kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun dunungan hayu ini tini Kumabrehna we. Ngaleret aya naon? pate Waduh. Ai suit. kali jalanna Ari suit mah hog hade pisan awak montok di sanak lelempangan teh Pak Bodoh sae teh. lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol Eta teh. ulah bosongo teuing ngewa turunkeun salira teh Turun Iya. ke 10 kilo mah. calik heula kasep calik heula aduh mangga cari
eta mah. Ngakolot teh kawas ka baba. Di bawah apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung. Regrog. Kalah beuki beregud. Regrog salirana teh. Jeung eta meni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Daya nu sudah aja mah. Wilujeng wayah kieu ayi ah. Wilujeng wayah kieu kembali akan. Nuhun ah. Kumaha Kang Damang? Saperti kemarin. Itu terima kasih. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh jang. Mending nyeples nih mah. Juragan Abiasa kerenyang sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumohon. Kandenan kula. Oh bener nya euy, siling mah apa katurunan-turunan dek kaparaho deui teh. Cerdas eta panjang. Kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan Kang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa heuh apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Ta anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkeul ya. Urut lelempangan jauh atuh. Uguh daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacidat sangkeul mah belah kede. Ongkor manding teh. Coba Peupeul cing narik. Bodoh banget. Ala kan jadi sorangan. Inti. Pinter segitu. Gapalin kana. Kumamun kena jantung teteh. Timbal tengel teh. Isi. Dunungan. Ulah tunggal tengel na ieu papa. Pasti babeh teneungeul teh. Waduh. Eta galak we itu. Itu mah teu galak kalurah, galak. Mantap jadi gitu. Eta ku dijengut. Lain getek. Getek. Liak jeri di kono. Jiwaan dari kana getek. Nyerakeun gua bener. Teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah. Eueuh kasieun. Nepi ka teu dihormat ieu aing. Dulungan nepi ka teu diajen. Keun kadewek eta dunungan eta teh pangeran putra raja Nepi ka teu diajen. cocongik sia. Tong
bawa deui ke Teh baung teh sia teh di leuwih ti Iya deui, eueuh pamawana pisan sia. Sarasa urang carek atuh. Karuana jeung si peledung kan. Liwar Naker pisan sia. liwar teh leuwih ti dorok do. Aduh. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh kai sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi itu. Jauh-jauh. Namoan nepi. Curig sia. Kasieun geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh geus gede. Eta teh kolot, Kalau hormat. Hormateun. sarwana sekan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing teh pugu-pugu. Mun urang mah cicing. Namoan tukang teh. Siga teh geus ngaliuk. Setan. Jadi kali ya. Nyika sia nyika. Kopo di bandara bodo di saksara deungeun sangkanula sangkanula kaedana Kikintiran. Dipikiran. Kikintiran dina bale. Sisiniran kirang sae. Ayo dileret cicing. Aya kasieun ayo dileret. Kasopono. Kasopanjang. Sono monok. Sono nganjang. Ayo dileret mah aya ka era. Sopono. Kasopanjang. Najan sono najan hemang. Lain-lain daun awi. Keun ada pencerong. Ayo ka era pada aya. Lain-lain bagja diri. di bageurareun Kumaha payunganan sakanula kaudanan kumaha nulungonono sakanula kaedan ganda Naon wa? Sia. Jadi kebawakeun aing. Murukan terawas betul. Nah, atuh ieu teh mun sarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. eta kusarwaan Kada ada hiburan wa teh. Alah. Ampun. Teh kabawakeun ku akang. Boga kaera ikut dundungan mah. kasoponok ieu Aya kasieun. kasopanjang sono monok sono nganjang Aya kaera. lain-lain Sugande daun kapok. awi kabeung tawuran
lain bagja diri. Wah, Mahamah yeuh payunganana. Takanula. Kumaha nulunganana. Oko era tapi nyumput. Nah, baung dia kan. Da katinggal salira teh baeud wae atuh. Ieu. Kita ngahibur. Kita ngahibur aganya. Sana yang seuri kaula mah. Serius. Lah, Betana yang seri mah kalah yang dahar cenah. ai teh keureuy makanya sorangan. Dibere kesempatan. Sorangan ayo. Ari sorangan mah bisa euy. Iya. Kasih jawala gitu kaula deui ya. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya. Budaya, betul. Tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Ulah hayang ngeunah sorangan gitu teh. Hayang ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan. Apek Di kolingan teteh Tadi kieu. kukang guru anang teteh. Kecepan teh. Heeh. Sidik di dieu teh Padadang Nasir. Tuh, calon bupati Bandung. Calon Bupati Bandung nya. Eta teh. Dukung guruna. Can pada di Rukada. Deni Rukada, Padeni. Oh. Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna. Bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nya cas bodas tulisan ku amal-amal anu hade. Ieu mah gadon dirorocet deui sia. Anu di rorocet deui. Di Cianjur Pamardiano aya. Keur mah 2008 teh rocet deui. Bener. Areng enggu dedengean. Rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal. Disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. Buaya we olohok. Olohok nempo. Ai lodok keur nararabeun. Rono kalah aja taretana ngangin jaipongan. Oh, ai ku kitu teh mah da can bencana alam grepek. Datang hujan banjir. Halodo loba nu kahuruan. Bencana. Wabah jeung musibah eureuna. Fitnah di mana-mana. Saur papola. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan. Sieunan. Naon sieun ku pocong lain. Sieun ku jurig lain. Sieun naon sieun teu dahar, sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah, sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta. Katalengesan ka ituna. Bener. Sia teh ngomong teh ka mana karep poka teuing. Mentong hareup teuing bisa anu kasinggung. Entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Bener, Kak. Bener. Tah eta euy bebarengan jeung si Dawala teh. Aing sieun kabawakeun. Para laur. Loba kong kalingkong pamimpinana mah. Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah. Asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan di buruhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tah mah. Aya Nya. Palsu tah mah pek dek pokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. eta anu ngajalur mah. Lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Itu geuning.
Teuing atuh lamun gejuk mah. Dadak baca. Lempak beledug aya naon teh. Ieu mah dina Facebook foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana? Reformasi hukum teu bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku akak. Tak ayeuna di tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Gitu. Ulah dirorocen sama amal nu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hah? Tinggali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararacleng. Papisah ka mana we karep. Teuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Anteu lalawora. Nu lalawora mah kalong hesna ngegantung. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga we ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, tak eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we, karep ngomong teh. Ada kesalahan kita mere robah. Iya. Jeung sunah sawawa teh. No, kowek teh bangkong bancet kowek teh. Ning disadak koek. Koe. Atawa berwek. Ada. Heeh. Saha jiga bancet teh? Heuh akak. Aduh, ampun aing. Beureum. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Patroli. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geuresik. Init Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Pembah Cicicang Gurileung dah. Naon? Tetep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ngai datang ka urang teh euy teroris di mana? Turis tama. Tama jauh-jauh atuh. Di pikiran teh. Turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris. Abang turunan Beki jauh. Ka mana karep we? keris manusia. Beki jauh. Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris tama. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh. Biasa beki jauh. Heuh jauh euy. Ieu mah jelema.
asaku kabina-bina teuing hirupna Teuing saya eta mah. tereureureuh carekeun teh Bagi kau baung teh alah ampun mere mandi mere jauh lita naon teh naon kan pihujaneun si teh panena teh Natal oh nya bener kamari teh kemarin ngaguruh kitunya banjir teh teuing mun sora roti sora naon pika geungeun atuh ki sada naon teh cala air bah saya sora roti di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teh segala arti singlar kayaknya bet balalager jurig di dieu hei woi naon teh teh ya cek ayo ge daguan euy saha ini bos si Maang saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora meuni eueuh piduiteun bos si eueuh Maang wibawaan belegug bos si Maang dengekeun sya hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing ulah kaget euy di mana adia itu tah wibawa ngaranna wibawaan teh ku sora we bungkul naon naon teh tadi sada tong cekcok ulah kaget sia hadieu atuh leret menurang mah atuh rek diuk teh leret jar pici akal kamana Gusti bieu teh jelema teh eta hareupeun gunyuk dekat Sirieun urang goblok muni naker kitu goreng patut teh sia coba lain berukan manehna kasep assalamualaikum waalaikumsalam wah agama nama Islam euy goreng patut oge si goblok dan malam memangna agama teh ku beungeut bener si agama Islam heeh geuning teu mawa kenceleng nah sia teh nah kitu tungtungna teh kurang ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh geus geun bae atuh aduh anjir kasep jelema ieu Asepnya juga abdi jauh aja jauh sing lamun bener agama Islam ya nah jijikeun agama wae atuh sia teh pangihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus naheur cai terus kopi sasendok gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing
Cikopi aduh panggih euy. Elah pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Aji tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. Lain eta. Kumaha eta teuing? Teuing bacakeun teh tauhid cenah. Tina komik nyokorna. Cing Aisyah. Aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek api belegug bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing nya mah alah geus kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ye tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk karikeun awak teh ngagos aing bajar teh linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nepos sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah kitu kan nu ngewa mah kitu nya tiga nu berwibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we oh bener pas pinuh kumaha we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun kitu suka rek dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain muni asa pang benerna geuning ada buta barunya buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah bareta we aya di titah tunggu paren jeung aing kumaha kan ieu hayam hayam teh lain lumpat ka ngising kalau mawa karung kalau kajua pare aya adab ka hayam lain aing ngamikiran sia boa gelo kitu-kitu wae aing jadi kenangan aing jadi kenangan da lebar gitu ampun dimangpaatkeun segala rupa teh sia mah haling sia
senjata aing memurang maring leuh. Mulai anu Teu gagak. pangih jeung sasaran kemana we. Mana we ngado orang teh. Saha-saha jelema anu berobok. Nya ku ieu mah Karesepna radiasina leuh. wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalam. Sada bang mantrinya. Oke, jadi suara bang Suman Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawalam. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh euy. Ah, Raja Buta we. Alah, tembak wae sia. Lawan kan? Teu sapiring sia. Teh saya kira Marukana kumaha teh makan aing. percaya. Karasa ku sia. Percaya karena Teu dilepaskeun ku aing ge leupas sorangan senjata aing mah. Tara misleuk ti baheula ge. Marukan la ilaha illallah. Punten kan ah, menawi teu aya agan. Sakitu dunungan nuju di angir nepi ka teu katingal. Hebatnya gan. Naon? Tembakan abdi Percaya. meni plus ada ti korona. Saraja leupas sorangan. Usaha ku abdi. Tingali heula panahna nu saha. Tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda. Beda lucir dunungan mah. Dunungan mah tuh panahna ge lucir. Nya nu agan teh maning. Ari nu maneh, lah nu maneh kaseretkeun nu agan ka jero. Geura sok urang bede. Milih teh percatan maka abdi. Nah, ari agan. Nya. Meka kitu. Gening nu maneh mah kakara datang. Alah, ampun cing aing titah jalan tol sia mah. Nyaho macet. Sidi ka kota mah loba macet eta teh belegug. Jadi we kitu ngarakeun aing sia teh. Ih, punten agan ah. Alah. Coba ari ka aing geuna. Ai kana sasaran. Kabina-bina teuing. Teuing jata mah duh. Geus atuh singkahkeun nu kitu digugubung. Alah. Nya panahna nya nu gablegna pika geuleuheun teh. Kana ciseun bisa. Kalau bisa mina tetekon panah teh. Tapi teu kapok sia teh. Wah, sok masih deui ka dunungan gitu. Ari eta teh naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Oh, betulna manehna aja. Dawalam. Masa dibalik. Tembak wae ulah dia
dia pala tam-tam aling. Aling. Hei, ah. Ade. Ulah aya nu hareupeun. Nanti balik atuh. Dibalik we teh. Dibalik. Nepi ka urang ngabejaan ari silaing. Aduh. Sepot lan. Kumaha birat sadayana. Wah, kabur ulah. Kitu sia. FSMR. Kawas nu heueuh gini kan aing. Kawas nu heueuh gos di kapayunkeun wah. Ngomong lamun ditah milu festival sia. Moal menang. Alah. Bujang. Kang. Ka Manura euy duh. Oh, akang teh bade ka Madura. Oh, saya tuh sing salamet Kang. Jago saya marana teh cenah beja nama soda-soda gitu. Bambang soda pengen Kang. Heeh. Teteh soda-soda teteh babaturan seprit. Eta mah soda atuh. Heeh. Ya. Kang. Gulis euy Dewi Kundi je. Oh, pasti Pang dari saya marakeun ge Kang. Jadi murang kalihna Gusti Abiasa teh anu cika Raden Dastarata teh. Sumohon. Tos beger ena teh. Oh, ayeuna teh. Heeh. Paingan hewetan. Jadi bade di pamilihan ke jodoh we kitu tah. Oh, sumohon. Heeh. Alah. Lah, naon? Tapi cing hati-hati di jalan euy luak liuk. Pak, ya. Geus aman, cu. Aman. Kitu we teh makana barang hakan. Ah, kitu we, camuit. Panggih jeung pasea manehna mah nyumput. Heuh. Kan bae. Tampi beres, Bapak mah tampi beres ya, Pak. Tapi beres we. Nu mawi montok oge. Heeh. Kan bae da kolot. Kang. Ayo ah, urang kadang-kadang Manura. Ya sing salamet atuh Kang. Ayeuna teu kapikir bakal loba jelema kieu. Oh. Kawas lulut teh jalan. Nanya-nanya kieu mah atuh tadi meureun kadunungan ngecelok modal. Dagang-dagang akuah. Dagang-dagang koran atuh aing. Orang urut Kang. Burung kasuhujan malah. Padahal euy balanya kadinya deukeut. Deket kan dekat Ciroyong atuh. Padahal keahlian teh dewek teh dagang roti bakar. Dah, itu bener Kang. Lupayu mah dagang roti bakar. Heeh. Ngantara jadi duit aing mah. Nah, mah ketara jadi duit. Udah kabakar wae rotina. Alah, Tarutungnya bener juga. nu jualan eta nu jualan. Rupa-rupa jualan Kang. Cocokan budak, baju kolot. Baju kolot. Nyaan ngahirupan euy ka sarerea ieu sae mah teh. Bener Kang. Sacara teu langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja deui. Nya, itu Akang teh. Alhamdulillah hai ku kitu teh mah jang. Teu bisa dewek lalajo ka bola ditu euy. Nah, Kang. Wah, pinuh leuh. Oh, pinuh apa pada dek Heuh, banget. ieu we kabeneran nu kosong di dieu. Dirinya rada lobong jeung aneh make rada kosong teh. Heeh. Ting naon teh. Hei. Sampean kumawani asup ka ieu, na teu nyaho plang di hareup, dilarang masuk. Or. Ngeunah heula laju di dieu jeun. Budak mana jeun? Alah, punten ya bulan ah. Bejakeun budak kasih. Punten bah. Hayo inilah. Punten. Hayo ini teh punten. Assalamualaikum. Ini. Ah, lain Islam teh euy. Allahu Akbar. Goblok teh. Ulah pi omongan sidik dilarang masuk teh. Alah, Pada yaplang Akang didinya. diambek aing euy ku petugas. Oh, atuh dah pasti Akang. Ari suka teh nyata kitu akibat teu bisa bucu baca teh. Oh, baca heula mah meh. Ngaran-ngaran di lemur lamun di lemur aing didagor teh jelema. Ulah Akang di lembur batur pi Alah. omongan. Ya, Kang, alhamdulillah dunungan geus daftar. atos. Nyaan euy gulis Dewi Kunti teh aduh. Wah, beres teh Kang lah. Kahayang dewe ulah dikadastaratakeun nya mah. Oh, ulah Kang. Heun ada dastarata mah teu nempo. Nyaneangan deui we kayang teh. Dibere tukang jajamu oge. Ada di manian nih. Asal Daekeun. asal diadakeun eta mah.
Atawa dewek di gelung. Di gelung pakai we suang akang. Lah naon? Tadi ulah jauh tinggi dewek euy. Garalak urang dieu euy. Kade akang ulah piomongan ya. Oh, duh. Hidup! Wah, hidup! 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 Wah, hidup Bang Soda! Hidup Bang Soda, hidup! Hidup! Wah. Hidup Kang Haji, hidup! Aduh, tersangkanya. Jago urang menang. Allahu Akbar. Beres Kang Haji Kohar. Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong mun kana. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ya noh resepi. Akang mah tibu budak teh raja gelut teh. Resep. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bakal wajah. Jago silat. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontok ka dieu cokot teh pundukna di dieu dialana ku Kang Haji mah Allah. Rak. Tuh. Ya. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Wah, oi. Cing pecahkan. Hidup jago, hidup. Hidup jago, hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Ngahalangan batur pasidik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya namanya teh kuring Kang Haji Kohar. Oh, Haji. Biru gitu. Dah, punten deh ya. Iya, ngiring di dieu. Aduh, hebat dong teh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dume aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea aja. Ulah baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton? Wah, lami ya di kawit Kang Haji wah. Teu riren unggah dinten. Teu riren ya. Bisa minggu di video Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang wah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Ka Haji naon teh? Ka Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengker mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengker atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mah itu. Gitu ulah demi Allah jang. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah jang. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na keusik. Asak sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikap baik kan ya sikap. Suai katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan Kang. Lauk asin jang teu kudu dibeulem di teu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakara Kang gegodek di jelema ieu. Aduh.
Di mana-mana gaya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuring dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Demi Allah ya. Dia. Anu leras. Wah, demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Itu Priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum mah. Aduh, ampun. Nah, ngimpi naon nya aing? Naon Kang? Dunungan ini tah ieu aduh teu dicatetkeun euy. Udah Jamna jeung poena waktu ini poho deui. Oh, tah eta Hade ieu init-initan teh euy. alus tah Kang kata. Oh, ninggang di padaringan kebek. Eta teh ari eta Bapak mah. Bisa jadi mun teu salah dewek mah dina hitungan teh poe Senin malam Kamis. Ai Senin mah malam Salasa atuh. Malam Sabtu Senin batu Kang. Alah. Eta ngan Bapak mah jarang misleus Kang. Alah bapak barakatak kebelah ditu bari nyate. Di jajanan ku palit. Heeh. Aduh. Bunga kumaha palit Tajudin teh? Mau panas ka aing bapak aing. Yang sate sampurkeun teh ku aing tah cenah panganganan beakeun ku sia. Kakak deh. Rogokeun ku aing ngana bujur teh. Bayangkeun ku sia aing. Ngapipita. Alah. Hebat dunungan dewek euy. Percaya Kang asuhan. Apaan saderekna teh 3 teh. Eta teh sawe. Hiji Dastarata, 2 Panu, 3 Widura, hiji Ewang jigana euy. Rupina. Anu Ya. Alah. Naon ari Ieu Ieu mah ngawartosane cing. kanu anyar resep wayang nu teu nyaho anu teu uninga kana pencakaki. Sumuhun. Tah eta teh Gandara teh engke na teh bakal jadi patih Arya Sang Kuning di negara Astina. Yastina. Gandari teh bakal kapijodo ku Dastarata. Tenang. Dewi Kunti teh nya eta kapijodo ku Panu sareng Dewi Madrim. Tidinya kagungan putra teh 5 murid Pandawa teh. Sumuhun. Ta Ari Bambang Soda teh nya eta Ramana Kresna sareng Rama Prabu Baladewa. Oh eta teh. Engke na teh. Sumuhun. Heeh. Tak itu bisi teh apa? Omun aya nama apa kan? Ai Arasoma teh bakal jadi raja nuluykeun bapana nya eta jadi Prabu Saya. Prabu Saya. Eta teh. Oh. Bisi teh apa lah sileuing? Omong aya nama apa? Tak itu. Leres. Ta anu tadi nu make pope haji. Sumur jadi saha? Tangkeun teh bakal jadi wauken. Jauh-jauh. Aduh ampun ai. Kamana we karep? Ta anu diikat nu hiji nu botak nu tadi. Eta teh geus kolotna jadi Kang Sarman. Geur apa cirian ku sileuing. Agan. Jago agan nuhun kana doa mararane. Salamet sakitu ge. Ada itu nyumput. Jemput mah. Ngadoakeun mudah-mudahan. Naon dari agan? Naon. Cing aja kata. Ditampilin ka kowe. Ya, dicita. Gan bagja di dunungan teh gan pun bapa barakatak Panu kaulah ya apa pun lancar asyikkan nyaahun nyuhun pisan kasalina ulah dia nyari ganari dan aku kuring di kawin mah montong goblok paduli siapa aku cekek baik. Mudah-mudahan juragan Panu eta Dewi eta mah Dewi naon anu teh adi lanceuk teh lanceuk Gandari tah ku kuring mah dek di bawah saung ayeuna ge Luas. Lain luas. wala we kana padeu asyik
cek oke nya bagja punya bang yang rong alah nuhun agan ayo mangga diatur nalingi anu sadayana dihaturana leuwih ka Karaton Nagara Mandura Harja Leres. ya Akang. alhamdulillah geuning jangan lupa oke hari ini tina bersih hati nya qad aflaha man jakaha jadi hak didinya domir nate kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hate poha sakitu atuh ngawujengkeun taun anu anyar 2010 urang sadayana bangsa Indonesia dikawin pucuk pamimpin pikarayana teh aya teman ya syukur makmur mahrifah rosinawi aman santosa kertala harjata ciburu-buru kalaksanakeun kurang karasa kurang sararea dan kasadayana anu sami ngadangukeun dina radio sewang-sewang papunten ti akang saparakan cak